warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Al-mukarramun para bapak ibu sadayana nu kusim kuring dihormat. Alhamdulillah dina ieu wengi urang sadayana tiasa keneh riung mumpulung pamrok jeung hok dina raraga pangaosan rutinitas nu biasa urang sadaya dilaksanakeun. Anu mana dina ieu wengi urang sadayana tiasa ngahadiran kalayan pangulam ti kulawarga almarhum. Kahiji urang ngalaksanakeun rutinitas urang dina raraga thalabul ilmi. Nu kadua urang sadayana ngalaksanakeun ngahadiran kana pangulem ti kulawarga dina raraga silaturahmi. Jadi thalabul ilmi kenging, silaturahmi kenging. Thalabul ilmi nyaeta milarian ilmu, silaturahmi berarti nepungkeun kanyaah. Nepungkeun kanyaah ka saha? Hiji jeung nu hirup pendak di dieu silih doakeun, silih pendak, silih wasiatan. Itu kewajiban jeung nu hirup. Oke, silaturahmi jeung nu tos teu aya di kieuna kewajibanana pangdoakeun, pangistighfarankeun, pangdoakeun, pangsodakohankeun. Ieu mangrupakeun kewajiban kanggo urang sadaya kanu tos teu aya di kieuna. Mangga dina ieu kasempatan sakumaha biasa urang ngadoa ka Allah sateu acan pangaosan. Hiji suhunkeun ka Allah, mudah-mudahan Allah maparing panjang yuswa bari ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Nu kaduana urang nyuhunkeun kabarokahan kahirupan urang kanggo kulawarga sadayana, barokah kasab, barokah harta, barokah kulawarga. Oge salajengna dina ieu kasempatan urang nyuhunkeun doa wabil khusus kanggo almarhum Bapak Haji Oman bin Muhdi. Oge sadayana bae kulawarga urang sadayana nganuhunkeun ka kulawarga nu tos ngulem ka urang. Syariatna ku ngadoakeun almarhum, hakikatna ngadoakeun ibu rama urang sadaya. Teu karaos 4 tahun emut keneh anjeunna ngantunkeun di saat-saat 2000 sabaraha? 2002 hiji 2002 hiji menuju raramena harita Covid 2018 bubar 2002 hiji. Anjeunna insyaallah maotna aya dina kaayaan ridhona Allah Subhanahu wa taala. Naon jadi alasanana sabab gaduh putra jeung kulawarga nu kersa ngadoakeun. Jadi ibu lamun hoyong maot katingali dina ridho Allah keur nu hirup, kumaha aya keneh putra nu ngadaroakeun. Pertanyaanana, ketika urang geus maot rek aya moal nu ngadoakeun ka urang. Makana ieu teh panginten hiji ngadoakeun kana jadi ibu rama urang, oge ngadoakeun nu kadua mah ngadoa kanggo diri urang sorangan. Ngadoa kanggo diri urang pribadi, enjing jaganing geto harepan Allah ngajantenkeun pala putra putu urang sadaya kersa ngadoakeun ka urang sadayana. Beurang penting ngabelaan anak jeung pamajikan ketika urang maot teu panasaran ketika maot mun aya nu ngadoakeun. Ngan lamun seug teh mah keur di alam dunia capek siang jeung wengi ngabelaan anak jeung kulawarga, tetapi ketika dikantunkeun naon teu aya kaemut kanu tos teu araya. Eta teh jadi naon Bu? Jadi fitnah dina sabada maot, jadi naon hahalang dina sabada maot. Begituna sakali deui urang ngabismillahan kana diri urang sadayana, oge ngaistighfaran kana padamelan urang sadayana kanggo wasilah nu bakal diaos dikhususkeun kanggo almarhum pangarsa Bapak Oman. Wabil khusus deui ka kulawarga aranjeunna oge keluarga urang sadayana. Mangga urang buka ieu ngabersihkeun manah urang ku kalimah thayyibah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah la mawjuda illallah la
ilaha illallah La ma'budu illallah La ilaha illallah La matluba illallah La ilaha illallah La maqsuda illallah Bismillahi tawakkalna ala Allah La haula wa la quwwata illa billah Astaghfirullahaladzim 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 Wa atubu Liridha'illahi ta'ala Jalla jalla Nas'alu bibarakati umil Qur'an al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah Assalatu wassalamu alayka ya Safwatallah Ila radin nabil Mustafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa ajwaji wa dhuriyati wa ahli baiti Sayyidina Sa'ala ya Allah bibarakati umil Quran al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Wa ila arwahi jamil anbiya wal mursalin khususan nabihi dirbal yabdu malukan wa summa ila arwahi minas sahabati rasulillah khususan ila ruhi Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wal baqiyat minas sahabati rasulillahi ajmain al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Wa summa ila arwahi masayhina Allahumma antafa'na bi ulumihim naf'an mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajmain Kanggo guru urang sadayana anu sok ngeusian pangaosan di masjid sok ngeusian pangaosan di marudak nu tos ngarantunkeun teu aya di kieu Ngersapa jamai sadayana bae almarhum almarhumah guru urang nu parantos mamatahan ka urang keur alif-alifan termasuk pangersa Pak Oman Haji Oman panginten almarhum kolot urang sadayana anjeunna nu jadi sesepuh di lembur oge sami MUI Panyingkiran pangersa ajengan Oman Pak Haji Oman sadayana bae almarhum almarhumah nu tos ngarantunkeun mayunan urang
Urang doakeun Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al fi qabrihim rawdah min riyadil jannah. Allahumma antafa'na bi ulumihim naf'an mubarakan lana. Nas'alu bi barakati umil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa summa ila arwahi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ruhi abaina wa ummahatina. Kamu ibu Ramadan wa jandina wa jandatina. Aki orang ini orang sadaya itu jahat rahmat jahat itu wali malita manaha huna man abana khususan ila ruhi. Tapi khusus nu hawa tepang tahun pengersa Haji Oman bin Muhdi. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Masih kabayang utami kupala putrana kasayan aranjeunna. Masuk simkuring masih kena kabayang anjeunna kasayan anjeunna. Mau nyepeng ieu lembur ngurus ieu lembur sasarengan jeung urang sadayana. Moal aya anjeunna geus moal bisa balik deui ka urang. Namun anjeunna ngantunkeun tilkah nantunkeun ka kantun ieu bumi atanapi wakaf naon wakaf dirina wakaf salirana kanggo masjid. Urang doakeun aranjeunna ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al fi qabrihi raudhah min riyadil jannah wa la taj'alhu min hufarina. Mudah-mudahan para putra jeung kulawargana sadaya ditepangkeun deui sasarengan aya dina ridhona Allah. Doakeun Mah Haji sadayana masih kena ayah maka doakeun sesa yuswa nu ku Allah dipasihkeun duka tahun mana Allah ngamawatan termasuk ka urang sadayana. Mudah-mudahan Allah ngamawatan ka urang sadaya dina husnul khotimah, dipaparin barokah harta, dipaparin barokah kulawarga, dipaparin turunan anu saleh terus. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tuzillana ba'dahu waghfir lana wa lahu. Nas'alu bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kamu di karantuna mudah-mudahan sekali ising dipaparin kasolehan para putra sareng turunanana kasayan anjeunna tarurutan ku urang sadayana kalepatan jeung kaawonan anjeunna namina jalmi sok tiba kana kasalahan ku urang doakeun mudah-mudahan anjeunna aya dina pangampura Allah Subhanahu wa taala, pangampura kanggo ibu rama urang sadayana. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ربنا إننا توسلنا إليك بتلاوة كلامك الكريم لتقربنا إليك زلفى وافتح لنا فتح العارفين واجعلنا إمام المتقين واجعلنا من المقربين ربنا إننا توسلنا إليك بتلاوة كلامك الكريم فأتنا سؤالنا فأعطنا سؤالنا فأعطنا سؤالنا Ya Allah mugi Gusti ngasilkeun pamaksadan abdi sadayana sareng mudar kasulitan kahirupan abdi sadayana fa'atina su'alana wa hasil maqasidana yassir lana wa la tu'assir alaina Rabbana innana tawassalna ilaika bitilawati kalamikal karim Allahumma usin sawaba ma qarana Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum salli ala abaina wa ummatina wa zanina wa jannatina wa nusunina ruhi Bapak Haji Omar Ghafarallahu dhunubahu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa idza qara'ta al-Qur'ana wasta'in billahi minasy syaithanir rajim mangga buka isin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqaqa ala aktharihim wa hum la yu'minun Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan wa hiya ilal adqani fahum muqmahun Inna min bayni aydihim sanna wa min khalfihim sanna wa asaynahum wa hum la yubsirun wa sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا ضائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبله من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهتدون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبابا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما من صيدهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وَأَعْتَدْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يئسون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
قالوا يا ويلنا من باتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم بها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا ذاكرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ونشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننقص في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون ولا يجوك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة وإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن رسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 واعف عنا واغفر لنا وانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا rahmatullah wa barakatuh innahu hamidum majid innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna Allah ta'ala harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah Saestuna Allah ngaharamkeun ka manusia asup ka neraka di mana jalma ngucapkeun la ilaha illallah Karena la ilaha illallah teh tahlil bu. Ternyata la ilaha illallah teh tahlil. Takbir naon bu? Allahu Akbar. Tasbih subhanallah. Mata urang teh ke tahlilna. Ada mal tahlilan di mana dalilna? Geus teu kuduna ngandalil kaalusan nu dipake mangpaat jang diri. Misil sawabna didugikeun kanggo nu tos teu aya. Jadi gitu bu, sing emut kuburan teh dulmatun wasirojun lahu la ilaha illallah. Poek bu di alam kubur kabayang ku urang dina jero kubur satangtung orang bari urang ayeuna disangigirkeun
nyeredong ka belah kulon kaayaan poek bari ukuranana sameter ge kacokot ku padungan 60 cm Bu poek Bu zulmatun nu matak nyaangan mah nyaeta kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah naon eusina keimanan Bu ngucapkeun dua kalimah syahadat ta ieu Ibu maksudna mah nyanak iman sinara Islam matak ngadoakeun kanu maot sok kumaha Bu mudah-mudahan ditampi iman Islamna ari maot mah maot naon sok ngadoakeun hiji geuning kanu maot teh sing maot husnul maot lagi geus ngadoakeun anak terakhir tah naon wios teu naon Bu ngadoakeun maot husnul khotimah nu kadua nama naon Bu ditempatkeun tina nikmat kubur ditebihkeun tina azab kubur jadi pangbalikan urang teh mun teu meunang nikmat kubur dina siksa kubur tapi aya deui saur katerangan geuning kamari dugikeun nya aya murang kalih nu lahir Idul Fitri teh kamari nya minggon kamari orang nu lahir budak dina kaayaan suci di maotan maka eta ditempatkeun di ngaran tempat naon a'rab teh kamari nu ibu-ibu hilap teh nya minggon kamari dibahas nu hilap teh punya da bari nunutan tah eta Bu jadi kasepetan kanggo urang sadayana suhunkeun ka Allah dabab di dieu diriwayatkeun man qala la ilaha illallah muhlison sahaja anu ngucap la ilaha illallah barina ikhlas daholal jannah maka bakal asup ka sawarga amin ya Allah ya Rabbal asok maca la ilaha illallah Ibu tahlil asok la ilaha illallah ta salat baca bahkan dina kesempatan ieu mah disuhunkeun misil sawabna kanggo nutos teu aya sabab saur katerangan Ibu didugikeun di dieu maksudna kumaha nu ikhlas teh pama ihlasuha maka ari ikhlas teh kumaha cenah antazakum an kullama haramallahu alaikum anu ikhlas teh Bu anu ngarep-ngarep amal teh dibales teh mung ku Allah jadi masih wallah teh aya salian Allah amal teh mengharap karena Allah we eta nu hesena Bu jadi kudu niat ikhlas karena Allah teu ngarasa hebat ku aya nu muji teu ngarasa sedih ku aya nu moyok dakeun bae rek moyok rek muji ge nu penting urang nyieun kahasayan jadi naon cenah nu ikhlas teh amal nu ngarepkeun hanya mengharap ridona Allah tadi dia didugikeun Ibu sab'atu asya'a tanwirul qabri aya 7 perkara nu matak nyaangan di kuburan anak Adam dikubur teh poek pisan aya nu nyaangan sabaraha cenah Bu 7 sabaraha Bu ieu teh geus lampu 5 watt nya punya soca teh meni asa geus kesed ieu teh ya. Tah Ibu aya 7 perkara nu matak nyaangan di pakuburan. Tingali aya teu aya nu 7 ieu. Mudah-mudahan aya di urang sadaya ya. Mana nu kahiji nu 7 teh? Awaluha al ikhlasu fil ibadah. Hiji ikhlas dina ibadah. Sok ikhlas ada Bu. Dur lohor Allahu akbar alhamdulillah. Geus lohor deui ieu lah. Gitu bahkan aya naon Ibu jalma nu boga budak teu ikhlas jalma nu gawe teu ikhlas jalma nu ngaji teu ikhlas cacak sugan terek ngaji mun apal eueuh ustad moal init hanya kal ngaji aya sakitu aya teu ikhlas nu kitu teh jadi atawa jangan Ibu jalma nu keheul ku budak mun apal boga budak ieu ti baheula keneh mun apal pi cerewedeun mun teu apal pirieutkeun dicekek baheula keneh dina beuteung. Tuh Ibu jalma nu teu ikhlas. Tawa ibu-ibu keur teu boga duit maklum tas lebaran sagala beak. Hanya kal kawin ka papasia meuni weuh. Duit teu boga kumaha teh cenah. Bari kamari keur lebaran panggih jeung popotongan kasep keneh hek turun na mospil aduh. Ari salaki urang nya pegang deui. Nya geringan wae lah. Hanya kal kawin ka bapa maneh aya nu kitu ya Bu
Geus karolot da mun daekeun dan nya ge ibu moal daekeun deui moal eta mah. Jadi ayat 7 perkara hiji ikhlas dina ibadah. Mudah-mudahan ikhlas Bu. Ibadah urang naon deui itu Bu ngarepkeun hanyalah ibadah ngalaksanakeun ikhlas karena Allah. Wasani birrul walidain nu kadua nyieun kalusan kanu jadi indung bapak tah ieu ya. Si teteh teh palaputrana ti Pak Haji Oman awasnya kamari sok sanaos anjeunna teu angkat tapi dibadalkeun ku putrana bingah ku putrana tos hajian neme ngabadalan usanes oyongna ku Pak Ustad Dani da can hajian Ustad Dani boro-boro mayar bapana da ajeuna ge can angkat cocok pisan ku si AA kamarinya hajian. Jadi ibu kumaha cenah birrul walidain sae kanu jadi indung bapak. Kan kamari geuning saur katerangan Kangjeng Rasul dina nalika sabada naon sabada salat Id anjeunna ngangkat leungeun ngaminan kana ngangkat panangan Kangjeng Rasul ngaminan kana doa malaikat Jibril kumaha cenah ya Allah mugi Gusti ulah nampi kana saumna jalmi nu awon kanu jadi ibu ta ibu nu ngadoakeun teh neme urang ngadoakeun kanggo almarhum Ibu Rama urang nuduhkeun urang keur ngadamel kasayan. Mudah-mudahan jadi cacaang kanggo kuburan urang sadaya. Amin. Nu katiluna mana deui Bu? Nu kahiji naon Bu? Cik ngapalkeun deui. Nu kahiji naon Bu tadi? Duh, hade euy inget kana ya. Dua. Sae ka Ibu Rama, ge kadaguan batur we ek nuturkeun si salah. Nukatiluna mana nukatiluna panon teh geus poe kieu teh nukatunu ieu teh da ibu kana ngaos mah bentennya punya ayeuna nuju ngaos di masjid atawa di bumi di dieu beli asa poek dah datang keluar teh burinya caang deui eta da gogodana ngaji mah nukatiluna di dieu nu ngajadikeun cacaang di kubur teh silaturahmi. Nah, silaturahmi teh silaturahim teh mata kamari geuning dina ngaos nu pertama nu kamari hitung-hitung halal bihalal nu kamari aya soto aya naon kamari mah oh aya lengko geuning Bu kamari aya sabaraha 10 kautamaan silaturahim nu poho kabeh teh geuning lain hiji kok beh pohona ge ngan diantawisna ternyata silaturahim itu nu bakal ngajadikeun bungahna jalmi nu geus marawat. Tah kitu punya bungahna jalmi nu geus marawat. Jasadna mah geus naon Bu, tapi rohna mah butuh doa ti urang. Termasuk bungahna palaputra nu naon ketika Ibu Rama nu tos bantunkeun ketika gaduh palaputra nu kersa ngadoakeun nu daek silaturahmi. Ngan sabalikna naon anjeunna nangis di mana ningali palaputrana nu tadi akur jadi teu akur ku dikantunkeunana tah ibu raketkeun deui jadi setahun sakali mah di program kalayan ngadoa sakali deui Bu tahun ayeuna kapayun mudah-mudahan dipaparinan kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masjid tos tiasa ka masjid keunda namina ge geus sepuhnya kamari ge naon aya santri nu ragrag tina tangkal kalapa Bu tos katujuhan ternyata kamari ka Pak Edi ka Manonjaya Pak ieu geus kabulen ku daging hese sok sahan ku bara urang ge komo ieu mah sepuh alhamdulillah tiasa ngoronang ge ka mana ka masjid mudah-mudahan saterasna dipaparin kasehatannya ibu-ibu sarua sing naon mudah-mudahan ibu-ibu saralamet ulah labuh tah da geuning sanu hoyong geusnya Gusti Agung ya Allah jadi ibu eta budak santri cek abdi ge ragrag dina tangkal kalapa Bu 4 bulan namruna tos normal deui tapi rada ingket dicana kamari ka Manonjaya watos dibulen ku daging ieu teu tiasa dieukeun deui ibu tah itu awisnya punya naon teh Bu sehat teh awis. Tah salajengna naon deui Bu nomor opateun nomor sabaraha Bu nomor 3 naon namanya lu hade otakna nya ibu nya pinter ibu mah pinter babari asupna babari lu ngatunya aya nu hese asup babari oh nya mentis hese asupna mentis
aya kene nu tilu bil nu pangdeukeut na ge eueuh cenah nu kaopatna tilu deui nu kaopatna warabiu alla yudi'a ulah yen nganoler-noler cek kolot manoler-noler umurahu kana umurna fil maksiati dina maksiat ulah sok dianteur umur teh kena keur ngora hayo we dina maksiat paribasa kewe tobat mah geus naon geus kolot kewe ibadah teh geus naon geus kolot kewe ngaji teh geus boro-boro ngaji geus kolot ceuli geus teu pati kadenge boro-boro hayang saum sunat geus kolot mah nu aya ge ripuh boro-boro hayang ibadah da geus kolot mah ngaraksakeun salira ge geus alhamdulillah komo kersa ibadah jadi ulah ngadagoan kolot da geus kolot ngadagoan kolot deui atuh nya ibu-ibu cenah mau ulah ngadagoan kolot da geus sahari kolot teh kolot teh nu boga budak aya ece boga budak komo nu geus boga incuk mah lain kolot deui geus ni salajengna nu kasabaraha Bu aduh hade tereh balik ya wal khamisu alinu kalimana alayat ba hawahu nu kalimana ulah sok nuturkeun kana hawa nafsu paribasa kolot geuring nuturkeun hawa nafsu awak anu katempuhan paribasa kapungkurnya Bu hawa nafsu rek nepi ka mana nuturkeun nafsu punten ieu nu geus naon urang teh beuki kolot dan nafsu teh lain beuki leutik tapi beuki gede kahayang gede tanaga geus leuleus geus ripuh sagala hayang didahar tapi sagala ulah nya punya leres kitu kitu maji cenah beuki sepuh teh nafsu teh ageng leres kitu maji ngan tanaga geus wayahna geus berkurang tah jalma nu ulah nuturkeun bae kana hawa nafsu jalma nu megatkeun hawa nafsu na ngolah kana nafsu na eta jalma bakal caang di pakuburan ngan sawangsulna jalma nu nuturkeun hawa nafsu bakal jadi popoek di pakuburan nomor soraeun genep ke hiji-hiji nu 7 dibacanya ulangan dia nu kagenepna di dieu didugikeun wasadisu ayastahida fi taati ari nu kagenepna nu bakal cacaang di kuburan teh sungguh-sungguhna dina ibadah sumanget Bu sumanget ibu mayunan malam rebo geus rebo deui arore apa geus rek kumaha rek maot urang teh kunaon mun salasa teh geus sumanget Allahu akbar Senin mula ngitung hayang naon salasa rek naon hayang ngaji teh Allahu akbar aya nu kitu ibu alhamdulillah tuh sumanget datang lohor gewat datang asar gewat Allahu akbar geus lohor teh init kacai ditempo di naon di sumur teh gerohan da gegero heula sugan terek langsung salat ari beres gerohaneun da imahna sakitu-kitu na aya piring ut dahar gegero heula aya ngeuman ut isuk-isuk jeuseuh heula Allahu akbar nempo mejikom nangkub ngisikan tungtungna salat lohor jam 2 eta teh init ka WC na teh jam sabaraha pas lohor anger we salat mah sabaraha satengah aya nu sok kitu geura areling tereh maot ngawas jadi nu matak naonnya angan di alam kubur teh ayaz sahida sungguh-sungguh fi taati tah nu terakhir ayeuna wasabi'u nu katujuhna ayyaksir dzikrallahi taala ngalobakeun eling ka Allah alhamdulillah nuju ngaos teh nuju eling ibu ka Allah lobana teh eling teh da keur ngaji teh eling komo luar ngaji jadi sabaraha cenah Bu nu bakal nyaangan di kuburan teh 7 nomor hiji geus leungit ya kelang ngadaguan batur sia bisi salah ieu waktu ieu heula ngadaguan nu pinter tah ibu nu kahiji naon Bu ikhlas dina nu kadua lu hade euy katilu nu kaopat ulah noler-noler umur dina maksiat 5
ulah teu bisa si ece kabeh teu bisa dah dan nuturkeun lobana mah nu kalima ulah nuturkeun kana hawa nu kagenep sumanget dina iba nu katujuhna seueurna eling nu kitu nu bakal caang di kuburan nu mana nu aya di urang haraya sadaya gawe teu ikhlas boro-boro salat puasa ge cicing bapana hayang dahar manyokot sorangan apa pamajikan keur puasa ulah ngaganggu aya sok kitu ibu pirage saom sunat hayang genep poe tapi ngaulaan salaki sinah ngejo sorangan aya nu kitu istighfaran dah lain alhamdulillah tapi istighfaran sabab kewajiban mah sok nyolokeun sangu ece saom sunat mangga kitu nya nu kadua naon cenah Bu anu ieu teh asa ka urang kabeh cenah teh nu kadua naon Bu geus poho deui wae toh sae ka indung Bapak alham nu kade win kade-kadenya sing alus ka kolot lah sok ngalawan wae kena jago silat mengtis direngkas ulah win sakumaha sing alus kade jadi kolot surga ngadaguan di kubur poek naudzubillah min PLN ge moal sanggupeun ka jelema sabab beda alam Bu nu katiluna silato niatan ngaji ge silaturahim niatan ngaji ge silaturahmi da leangan ilmu mah poho deui nu tujuh ge bieu balik deui teh poho deui nu kaopatna niat ulah ngoler-noler maksud teh ulah sok ngagugu teuing beak umur teh beak dipake maksiat kadek sekalian salat cirian ku urang alarman waktu salat alarman waktu ngaji alarman gitu nu kalimakna nyaeta ulah nuturkeun bae kana hawa nafsu rek sakumaha hawa moal bisa dituturkeun sakumaha naon maksudnya nuturkeun hawa nafsu moal aya tungtungna Bu dunia moal aya tungtungna kahayang moal aya tungtungna nu kagenepna urang sadayana dina nggoning ngeusian hoyong naon hoyong cacaang di kubur teh sumanget dina ibadah ka Allah nu katujuh nama sing seueur eling ka Allah sehingga caang di alam kubur ku amal kasolehan termasuk ngaos Quran mudah-mudahan janten wasilah kanggo almarhum Bapak Haji Oman Rusmana ya bin Muhdi mudah-mudahan almarhum termasuk ibu rapa urang aya dina pangampura Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaina amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi'u majida ya Allah ya Rabbana taqabbal minna amalana kiratana wa masabbana wa masallaina wa mastaghfarna hadiyatan wasilatan wa barakatan ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa sallallahu masyayihina li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila ruhi abaina wa ummatina wa zadina wa zadatina walasan ila ruhi Haji Umar Rusmana bin Muli Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu waj'al bi qabri rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al hubra minhu farinar Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dini wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa taubatan qabla maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wa afidal lisan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana wafiqna bi ta'atika wa atmimna bi ni'matika waj'alna min ibadikas sholihin waj'alna minal ulama'il amilin imamil muttaqin Allahumma tawil umurana fi ibadatik khususan mahaji Allahumma tawil umura wa sayyi'an sada wa syarja wa yasil lana yasillaha Allahumma barik
Subhanallahumma fi jam'i kasbina wa fi amwalina wa fi auladina. Rabbana wa fikna bi ta'atika wa atmimna bi ni'matika ij'alna min ibadikas sholihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasalli jabal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kirang langkungna saatun takaf tawakufna iru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.